Jaya aya hibar pangduati para wargi tiasa mancen tugas raskeun hanca dongeng nu katuna kamari carios nyambung judulna Sangsara Alatan Harta. Para wargi dina ieu dongeng tos kagambar geninganan kalakuan Juraganata parantos karaoskeun kumaha ngawitanana anjeunna kenging musibat. Rupina aya patula patali sareng urusan kalakuan anjeunna kapungkur. Pangpangna anjeunna hawak kana harta batur. Komo ieu mah harta budak yatim piatu para wargi. Tuh, budak yatim dugi ka kitu eta Juraganata karaos ku anjeunna ayeuna. Para wargi sadaya dongeng upami teu lepat parantos dugi ka Abah Suma harita teh bade maparin nami ka budak kelahiran enggal nyaeta putrana Nyi Titin teh. Mangga urang lajengkeun. Satecan dilajengkeun ieu dongeng karya Mang Sastra kahaturkeun ka para wargi etang-etang hiburan pangbeberahmana. Langsung saur bae care dina mangdongengkeun ieu dongeng kirang nyugemakeun hapunten para mitra. Mangga wilujeng ngadangukeun dongeng enteng judulna nyaeta Sangsara Alatan Harta. Para mitra kaum dangu kocapkeun harita teh ngariung. Aya paripaos bengkung ngariung bongkok ngaronyok teh. Basuma katut masuma harita nuju ngarobroa samarih Nyi Titin oge aya. Ngariung nyawalakeun saha pingaraneun eta budak. Harita Basuma tuluy ngahuleng saeneng-eneng. Manehna ngagerentos jero hatena. Saha atunya dingaranana ieu budak teh. Budak sakasep-kasep. Waduh. Namun salah dina merengaran meureun sahanteuna we budak teh. Bisa kumahanya. Bisa lah. Mun teu cocog teh mah teu cocog jeung ngaran. Ieu mah kudu bener-bener ieu merengaran teh sedengkeun indungna. Hartina mah nyerenkeun ka aing pikeun merengaran teh berat ieu. Kumaha tuh Abah? Geus kapanggih pingaraneunana budak teh. Kalau ngahulang we ditinggalikeun teh cek Mas Suma nanyakeun kulantaran Abah Suma ngahulang bae teu lemek teu nyarek keluar kliuk mikiran pingaraneun budak nepi ka harita can kapanggih keneh bae. Oh lah can kapanggih pingaraneun budak teh geuninganan sugana tu manehna boga pingaraneun budak. Cih puguh cek Nyi Titin ge nyerenkeun ka Abahna. Kumaha Abahna we atuh ayeuna mah? Kudu dipikiran heulakeun sugan menang ilham ke penting atawa sahanteuna menang ieu naon teh pipikiran kitu. Keur pingaraneun budak geus nepi ka ayeuna mah lakeun bae ulah waka dibere ngaran. Sugan Abah ge penting banggi pingaraneun nu hade ceuk Basuma para mitra sadaya. Tungtungna mungkas caritanana kulantaran manehanana geus kateter. Teu kapanggih pingaraneun eta budak teh nepi ka harita mah. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng. Urang tunda Abah Suma anu memang nuju pusing tujuh kuriling kulantaran dipentaan tulung ti dituna mah diperes pipikiranana ku Nyi Titin. Sangkan bisa merengaran ka budak anu geus lahir kurang leuwih 7 poe. Gubragna ka alam dunya. Budak kasep pisan pramitra sadaya. Puguh we atuh ngalaka indung ngalaka bapa. Nu diala teh nu aralusna wungkul aya ngalaka indung jeung bapa nu diarana goreng patutna wungkul cilaka para mitra. Atuh salajengna urang tuna ieu dongeng. Urang teuneun dihandeuleum sieum urang tuna dihanjuang siang paragi nyokot ningalkeun. Kocapkeun urang dongengkeun hiji tempat di lamping Gunung Manglayang. Hiji patempatan anu memang kacida pisan matak genah tumanina. Komo di lamping eta ningali katebeh kulon mah pamandangan kota Bandung atra tetela. Atuh pabrik-pabrik ting jalegir imah-imah teh kaciri pisan ting carela. Komo lamun ti peuting mah kaayaan eta teh matak pikabetaheun pisan. Rek teu betah kumaha cicing di eta patempatan atuh para mitra. Di eta tempat cai curucor, cai herang ngagenclang curucor ti ditu ti dieu. Nanakeun eta tempat teh subur kabina-bina. Ngan biasa nama kulantaran tempat eta subur manusia sokat totonggoyan.
Hartina masuk pohok karena segala rupa nu dibikin kemanehanana aya paribasa diberesa jengkal hayang sadepa kitu cek paripaos teh mah kadangkala manusia pohok karena purwadaksina hayo bangsa leuweung-leuweung hadonna dibukbak diancur-ancurkeun tatangkalanana di paralingan aya kalana kitu malah maling teh rupi-rupi aya maling anu make jeung aturan aya maling parentah jeung sajabana kitu kaayaan di eta patempatan anu mungkin beh dieu mah beuki lila mah eta tatangkalan teh kalah ka beuki bea zaman harita mah masih ting rarajeg keneh tatangkalan para wargi sadaya atuh puguh tangkal pineusnya kitu keneh puguh jalan urula arile nuju ka patempatan Abah Gaok teh urang dongengkeun di patempatan Abah Gaok kocapkeun Abah Gaok harita teh keun ngarobro jeung dua-duaan jeung minangkana mah nyaeta badega nupang satyana eueuh deui iwa si Untung. Memang si Untung teh minangka badega pang satyana minangka usung esang Abah Gaok lantaran manehanana nu sok ngilu ngatur lamun loba pasien atawa loba nurek daratang menta obat ka manehanana terutama ka Abah Gaok si Untung ge ngilu ngatur kocapkeun para mitra geus sababaraha poe aya kana samingguna eta Abah Gaok teu narima pasien saurang-urang acan cek paribasa madina kaayaan tiis para mitra sadaya nu datang saurang-urang acan atuh pugu biasa nama ngarokok ge ngarokok keretek ayeuna mah ganti ngarokok teh ku daun kaung tuluy bari ngilintingkeun bako ku daun kaung kolobote Abah Gaok carita cumarita ka si Untung aya naon bah lain euy dipikir beuki kapikir euy dirasa beuki karasa saminggu urang teu narima sema euy puguh we atuh padaringan teh bisa saat lila-lila mah ya Abah mun itu ngarokok geus aya kana 3 poe deuleu ngarokok daun kaung mah saparait kieu sumuhun wah kunaonnya mun itu SMA saurang-urang acan nya kunaon ieu teh geus teu percaya kitu ka Abah apa jampe Abah sakitu matihna tina ngon-ngoni ngabantu ka batur ceuk paribasana agbeh pangabaruh pageh pangarti diketrukeun sing saha wae nu minta bantuan ka Abah hasil tapi geus hasil pleng kuraleng eueuh beja eueuh carita dasar sika sebelanda pobel pikir-pikir mah ngabantuan batur teh bari jeung geus hasil meni eueuh kaingetan pisan kitu memang pikiran Abah Gaok aya pikir kadua leutik dina ngoning manehna ngabantu ka batur teh estuning make jeung pamrih sagala rupa sedengkeun lamun urang rek ngabantu ka batur lamun nulung ka batur ulah jeung aya pamrih da segenap saleresna mah eta mah hukumna hukum alam lamun urang daek nulung ka batur daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah geus tinang tos hiji waktu ge di mana urang keur susah sok aya we bantuanna teh boh ti mana we datangna tapi model Abah Gaok mah henteu anjeunna hirup ngarasula kakara teu meunang pasien saminggu geus ngarasula atuh puguh di mana manehna meunang sema hasil dipake monyah-monyah dipake mayoran jeung sajabana tara inget kumaha kaayaanana lamun keur mejeuna pacakli sumuhun bah kumanya tuh Abah mah nuju sur rezeki teh hayo disepkeun debu pugu boga tuh aya rezeki teh disimpen atuh dicangcetkeun bah di mana keur paceklik pan urang teh santeuna we meureun boga keur naon teh teang anu karasa euy Untung karasa ku Abah ayeuna yeuh nyaan urang teh yeuh salah tadina pikiran Abah teh tuh ai rezeki teh ibarat janggot atawa kumis atawa godeng gitu dah atawa non teh buuk dina sirah sakali dikerok isukna reng diberi jil keninganan geus nepi kana waktuna mah datang saurang-urang acan ieu teh bener karasa ku Abah ayeuna mah upami parantos karaos kitu kumaha tuh bae mutan Abah cek si Untung nanya deui
Oh, ayeuna urang kudu banting setir euy untung. Tapi samimi banting setir abah tilah teungeunah hati ye. Pang-pangna teungeunah hati ta. Model kasih tatang, kasih susi ta. Sah, geus hasil mah menitara lol-lol tara mol-mol. Beja we cenah majarkeun teh manehna mah geus genah. Hirup kaayana teu kurang ku naon-naon. Atuh babari mang rezeki jeung sajabana. Keur mimiti mah wah eta jelema teh. Cek paribasana idak lihar di dieu teh. Mun aturan 2 poe sakali datang minta jampe ka abah. Jampe beunghar, jampe teu hese nya rezeki, jampe itu jeung sajabana. Abah nepi paribasana tengah peuting ge ku gujubaran ngamandian tah sika sebelan teh. Hari geus hasil pereng kuraleng we teu inget deui ka abah. Ai sumuhun bah. Sumuhun abdi ge emut bah. Tatang teh jelemana samalah aya istri nu geulis ning Susi sanes abah ge naon dedengan sini ka abah naon ha. Henteu mun sanes abah teh kantos ngajian ganjeuna teh. Oh, pernah malah dijian ku abah nepi ka manehna teh. Artina mah hirup dina kaayaan senang teh pahan eta teh pagawean abah. Ai geus senang teu inget-inget acan da kolot teh siga sebelah. Cek bahagao para mitra sadaya. Kumaha anu keur didongengkeunana nyaeta Neng Susi. Harita geus meunang kapercayaan gede tinus jadi salakina. Kulantaran cek paripaosna teh mah letah bisa diulal elol. Atuhnya kitu teh bibir teu diwengku letah teu tulangan. Tetep para mitra sadaya pinter dina mulat meuli carita lir orai sanca nu luar lewor. Kapinteran Neng Susi ibarat Sri Kandi nu ngomong neng trewelang para mitra sadaya. Atuh pugu Cep Mansur teh minangka salakina kateter ku Neng Susi mah teu bisa wala kaya dina ngoni ngomong mah da memang dina alasan-alasanana kacida pisan kuat. Namun para mitra sadaya aya paripaos nyaeta sabuni-buni nage nyimpen barang bau tetep hiji waktu mangan pasti kapangi ngan di mana jeung iraha kapangihna masih ngarupikeun hiji pertanyaan anu saageng-agengna. Ieu pertanyaan harita mah memang teu katohyan kalakuan manehna teh kudu jadi salakina. Da memang pinter Neng Susi ku ayeuna caritaan salakina teh manehna teh. Ayeuna mah rada ngerem tindakanana, rada ngurangan samalah mah jarang manehna teh datang kajang tatang sagarupi. Keur ngalange we duaan Neng Susi sareng jadi salakina Cep Mansur teh di imahna. Bari ngobrol ngaler ngidul kacida pisan ngarasa bagjana. Cep Mansur mah geus asanya boga pamajikan teh bela ka salaki. Bener-bener bela, hartina mah bela teh ka salaki lain bela kana duitna. Neng, aduh urang ka apa jeung ka Ibu Yu di ya di Bumina di Ciparai. Mangga Kang. Atos lami mohon abdi teh ka apa sareng ka Ibu ti sakawitna muli ti rumah sakit teh. Kumaha cenah wardosna ayeuna Kang? Nya kitu teh we apa jeung Ibu panaina repot. Ibu kasawatna rada benteng ti usane samalih mah peminju ngobrol teh sok make jeung aklek-aklekan sagarupa. Aklek-aklekan kumaha ari Akang? Nya ieu non teh mastakana teh sok robah kitu tah made kitu tah kitu. Janten sapertos anu lilinieun kitu tah. Lah duka kumaha eta teh akibat tina kacilakaan panginten. Hawatos teuing atunya. Sareng di apaan ai apa mah teh sawios-wios Kang nya teh sawios-wios mah eta sampean palih katuhu dipotong. Dasar tos kieu hartos nama dodoja teh Kang ka urang sadayana. Atunya kitu teh we abdi aya numitna. Akang emutanana kalalaueur samalih di kantor nya kitu keneh. Nya katurug-katutuh lah. Nyumatak ceuk Akang ge. Ai jelema mah keur katurug-katutuh hirupna salilana teh semplek nincak semplak. Aya dina kaayaan ripuh jeung ripuh we. Tapi mudah-mudahan we karipuh teh bisa hak katungkulan ku urang.
da meureun hiji waktu ge karipu teh bakal leungit mendenya Neng. Tangtos ya tukang Cecep. Hayu atuh ayeuna urang kali itu urang miosna ka apa sareng ka ibu abdi perantos sono yang tepang deh. Aya pina kana saminggu mah teu patepang. Nya hayu atuh. Harita keneh geleser para mitra sadaya. Numpak mobil teu kedah dicaturkeun atuh. Ti imah keluar mah ngageleser di perjalanan ke rumah jalana memang rada alus. Liwat di Majalaya mah jalan Robi. Jalan teh rada ruksak keur mah dilereskeun jalan antara Ciparai Majalaya. Atuh mobil nu ditumpangan ku Cep Mansur nepi ka para mitra sadaya teu bisa jalan gancang. Meus-meus atuh kanu legok gejelok deui. Kitu jeung kitu bae kaayaanana. Tapi dasar aiku dikereuyeuk mah teu burung anyog ka bumina nu jadi ibu ramana di Ciparai teh. Langsung Mansur sareng Neng Susi ka imah. Kasampak inung jeung bapana keur caralik ditepas payun. Samalih mah bari harita teh keur diasoran cai kopi. Kudu jadi lanyangna. Malah mah para mitra. Atuh nya kitu mangkar soge aya keur nima di dapur minuhan bak. Geus nima biasa mangkar soma tuluy ngajalankeun parentah sejen bangsa ning. Nyaeta nyiram kekembangan jeung sajabana malah nyiram tatangkalan kaing tangkal tomat jeung sajabana lantaran di kebon bumina juragana teh kacida pisan legana. Apa? Da manaon Pak? Oh, ning si Ujang. Iki we atuh Ujang. Jeung saha ka dieu? Ieu sareng pun bojo Pak. Oh, jeung Neng Susi ap ka dieu. Mana aja Neng Susi teh? Jeung saha Ujang ka dieu teh? Cuman ieu sareng pun bojo. Ieu sina ka dieu atuh. Salongkrong Neng Susi para mitra sadaya marunyung-munyungan ka ibu jeung ka ramana nya teh ka martuana teh. Damang apa? Oh, cagur. Neng syukur we syariat mah. Nuhun atuh apa tos damang pisan mah. Ibu kumaha wartosna? Bari solongkrong munyungan ka indungna. Nya sarua ibu ge Neneng. Jangan kieu ibu teh geuning tugu kejigan ulilinyeun kieu sirah teh. Teu bisa diajengkeun geuning ayeuna mah. Sabios ibu sakitu mah. Sakitu ge untung ibu teh masih keneh hartosna mah dipercanten ku Maha Kawasa. Masih keneh tiasa ulu biung sareng urang tiasa hartosna mah bengkung ngariung bongkok ngaronyok di dieu. Nya bener Neneng, kumaha calageur di ditu. Sae ibu. Kang Cecep, ke abdi bade ka pun biang sareng pun bapa heula sakedapnya. Nya jiga tukang Cecep moal bisa ka ditunya. Wartoseun ka ibu sareng ka apa? Maksudna mah kami toha Cecep. Harita teu loba catur koreleng Neng Susi mah indit ka imahna. Biasa datang ka imahna sok babahanan keur jadi indung jeung bapana. Atuh mekelan mah kudu wae manehna mah. Harita mamanata atrapi bapanata tuluy nanya kanu jadi anakna. Kumaha Cecep perusahaan dia aya maju ayeuna? Duh, apa ini mah rada repot geuning ieu perusahaan teh. Beuki dieu karaosna teh beuki seuseut ka majenganna teh Pak. Kahiji di antawisna seueur batur nu bermodal lebet ka ieu tempat. Atuh kaduana memang batur mah sigana mah leuwih bisa ngical Pak jeung dieu boga langanan-langanan ta ieu. Sedengkeun langanan urang pararinah ka batur. Oh, kumaha atuh ieu nya. Duh. Kaning apa geus teu bisa ka mana atuh ayeuna mah. Geuning apa nyaho sorangan itu suku apa leungit hiji. Leumpang make tongkat bari jeung ripuh apa teh. Sawios apalah. Apa mah teu kedah ngemutkeun naon-naon terang aya we. Nya tapi apa teh duh. Karasa geuninganan ieu. Perih peurna hartina hirup dina kaayaan kieu beda ti batur.
Batur mah katingali senang-senang gitunya. Nah ya apa kirang senang gitu nya gitu senang teh bari loba duit loba kelibuk. Ai duit mah loba apa ge kakayaan loba ngan kieu geuning ieu suku leungit hiji. Loh dibandingkeun jeung duit apa nu loba mending keneh jag-jag we apa teh. Ai jag-jag mah apa teh bisa usaha sedengkeun kieu mah pan sakieu ripuhna apa teh. Tu tinggal ibuna siga nu lilinieun. Nya di ujang do ibu teh. Jadi kieu ieu teh geuninganan. Ieu sirah siga lilinieun kieu. Kumaha atuh teh moal cager deui kitunya. Atuh saya lanongan we tu ka dokter ibu. Nya pan ibu teh geus ubar teh geus bebehakan ieu teh. Aya paribasa ieu bangsa kakayaan nu perlu bisa dijual mah kaya ning perhiasan ku ibu teh geus dijualan. Anu acan teh tanah we wungkul. Perhiasan mah geus beak ujang ieu teh. Sawios-wios atuh ibu lah. Cek paribasana beak sagala rupa ge kedungan salira mah teh sawios-wios. Oh nya ieu beak pisan mah meureun ripuh we ka urangna ge ujang. Nya mah bejana cenah pamajikan ujang aya kamajuan sakolahna teh. Nya cenah ongkos sakola di Bandung cenah ujang. Cek indungna nanya nemrong carita anu jadi salakina meureun teu ditu nama. Umawi aya kamajengan mah Bu. Samali anjeunna mah parantos sekedap deui sunam hoyong buka ieu salon di Majalaya teh. Kitu deui anjeunna teh masih neraskeun pelajaran hoyong sagala tiasa cenah Bu. Kana ngadamel kue sareng sajabina. Nya syukur ngan ka hade ujang kanu jadi pamajikan ulah sok lobating percaya. Bising ke model ti heula deui. Ngomong kitu teh para mitra indungna pegarita teh Cep Mansur ngahulang inget kana kajadian waktu manehanana manggihan anu jadi pamajikanna. Terus ditanyakeun kanu pamajikan jadi pamajikanana geuning kalahkah. Hartina mah nyaeta manehna teh teu rumasa. Lang pipikiranana ngahulang. Terus ngingetkeun kajadian-kajadian bruh breh naremongan deui. Da eta mah atra tetela atuh dedeganana kitu make bajuna sarua. Tapi barang ditanyakeun mah teu ngaku. Kunaon ujang? Ya Cecep kunaon maneh teh make ngahulang segala rupa. Iya Bu doh. Nyaeta nu mawi kumaha atunya abdi kedah nyarios naon atunya. Abdi teh kantos aya kajantenan anu mata ieu naon teh ngarentageun kana emutan abdi. Aya perkara naon ujang caritakeun atuh ka apa? Ieu diantawisna mah apa ibu gerak ieu dongengna teh. Darak-dak para mitra sadaya Cep Mansur ngadongengkeun kajadian nalika manehna bapanggih jeung nu pamajikanana keur bareng jeung batur. Nyaeta kajadian eta teh waktu anu jadi indung jeung bapana meunang kacilakaan keur aya di rumah sakit Rancabada. Uluy Mansur nyarita deui. Tah kitu diantawisna mah apa ibu kajantenan teh. Oh lain atuh hoga tegaskeun harita teh. Hoga tuh turun tanyakeun atawa tegaskeun sing tegas lamun kitu mah nepi ka bisa kacerek deleg kalakuan teh atuh kade atuh. Mun kitu mah buah-buah atuh ibuna. Nya tuh jangan sing waspada we tuh ayeuna namanya. Segala rupa teh bisi we ieu mah nya. Bisi kitu tah. Ujang pan baheula dinya nyeri kudu jadi pamajikan ayeuna meunangkeun pamajikan nu ieu. Hayo nganyeri deui. Dengan ibu mah ieu nya titip kadenya. Ieu harta bana bisi ulah nepi ka kajirat kudu jadi pamajikan. Ingat kadinya begde wae para mitra sadaya. Cep Mansur ngahulang deui wae kulantaran memang manehna teh saolah-olah geus kabeungkeut kudu jadi pamajikan. Da ayeuna mah sagarupa kahirupan manehna dikenalikeun kudu jadi pamajikan. Cek pamajikan kitu teh kitu, cek pamajikan beureum kudu beureum, cek pamajikan bodas kudu bodas, cek pamajikan hideung kudu hideung. Estuning sagarupa teh dikadalian kudu jadi pamajikanana. Kunaon atuh ujang ngahulang deui wae? Hantu ibu lah seure emutan buku abdi teh. Ibu jadi budak ulah loba ting pipikiran ujang nganggur mah usaha sing cengeng ame urang hartina mah naon teh henteu kakurangan ku sagala rupa geuning karasa ku ibu jeung ku apa ayeuna sok sanajan sagala loba lubak libu geuning dipake
ubar aber kieu teh teu puguh karasana ngan tungtung nama beak jeung beak we lain di apana ujang ai ieu nya rek nyarita ieu apana ieu nya pang nama ka apana jeung si ujang ieu nya ibu teh ujang ieu sabenerna mah boga ieu kawawuhan anu manehna sagala bisa nya disebut dukun kitu tah kumaha kira-kira lamun urang atuh penta ubar we tuh kadinya apana sugan urang bisa dicageurkeun terutama ieu ibu ulah jiga lilinieun kieu sirah teh. Oh saha dukun saha apan urang teh dukun geus ka ditu ka dieu aya paribasa dukun lintuh kasakit matu ka dokter nya kitu keneh mana kitu ge urang mah geus moal bisa dicageurkeun meureun. Ih segala-gala teh kudu loba ikhtiar ieu bari jeung sabar tuh tawakal. Lamun urang teu ikhtiar mah rek di mana urang bisa cageurna. Ayeuna mah kieu lah lantaran nya ibu ge boga ieu nya anu kungsi nulungan ka urang terutama mah nya eta anu panglinggihanna teh di ieu di lamping Gunung Manglayang anu katelabah gaok. Woi kadenge ngaranna ge nepi ka soa ka apa mah saha ngaranna teh ibuna Bah gaok cek anu jadi pamajikanana nerangkeun yen aya maksud manehna teh rek menta ubar ka Bah Gaok. Ngahulang nu jadi salakina para mitra sadaya malah anakna ge nu katelah Cep Mansur. Ngadenge yen Ibu Emi nyata indungna Cep Mansur make boga kawawuhan kadukunna di daerah Gunung Manglayang. Nah hati kawit iraha ibu kagungan kekenalan kadukun anu namina Bah Gaok. Geus lila ujang puguh eta teh kungsi nya teh naon teh nulungan ka ibu tina perkara naon teh aya kasakit aya pangabutuh kitu tah. Ngadenge caritaan kitu nu jadi salakina mah nu katelah Juraganata geus maklum kulantaran baheula teh memang aya rencana anu memang hasilna nyugemakeun. Terus Juraganata nyarita bari marah mah oh teu naon atuh ibuna lamun memang urang kudu minta bantuan ka Bah Gaok teu naon ngan kumaha ada apa mah teu bisa ini ieu teh. Kieu atuh apana saena mah pami urang teu tiasa mios mah miwarang atuh ka si Cecep atau nya supaya neang kaditukeun ke alamatna dibere kira-kirana sanggup moal Cecep. Nyai hal ieu kanggo kasayan ibu sareng apa mah teu sawios-wios abdi sanggem sareng saha abdi kadituna jeung saha atunya lah ke atunya ai Neng Susi ka mana? Mawi nuju ka ibu sareng ka apana teh? Kewe tugas balik Neng Susi kumaha mun bareng jeung Neng Susi. Atuh pami abdi nyalira ge teu naon ibu perkawis eta mah. Nya teu sorangan teu naon da alamatna ieu babari kapanggih ieu. Kieu we atuh pesenkeun ka Bah Gaok. Ibu Emi kitu di Ciparai nya. Keur aya dina hartina mah tulunganeun gering kitu. Minta diubaran ku Bah Gaok keun persoalan sabaraha biaya-biayana mah engke diurus di tukang babari biaya-biayana mah. Ya upami tiasa damang teu sawios-wios atuh Bu. Ira abdi kedah angkat ka ditu teh. Mun kedah mios ka ditu. Teu naon ujang isuk teu naon isuk-isuk ti dieu supaya bisa ka bawa Bah Gaokna. Nya atuh kitu teh sawios-wios lah sareng pun bojo ge teu sawios-wios Bu. Upami memang teu aya naon teh masalah-masalah langkung pelik mah. Nya kitu hade kumaha Cecep lah perkara eta mah ibu menyerenkeun. Nya hade atuh Cecep isuk ge lah init mah didoakeun ku abanya sehingga dina kasalamatan sina bisa kabawa Bah Gaok teh keun sina monok moek di dieu kitu naon. Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng enteng. Memang para wargi sadaya tujuan Ibu Emi teh boga tujuan hayang ubar aber ka Bah Gaok. Geus kitu mah atuh tuluy kabeneran Neng Susi balik tinu jadi indung jeung bapana. Nuju ngarobrol naon ieu teh? Henteu Neneng ieu we. Lain Neneng lamun jeung ieu jeung Cecep Kang Cecep ka ditu ka Bah Gaok kira-kirana daek moal. Bah Gaok mana ibu? Piapi teu nyaho para mitra sadaya Susi mah. Heueuh nya. Sorangan tuh Cecep ka ditu mah. Kulantaran Ibu Emi ge embung katohian ku Cecep kudu jadi anakna
yen manehna kungsi datang ka ditu ngerupikeun Rusia pisan para wargi sadaya. Muhun atuh Kang Cecep nyalira ka ditu mah ka Bagaok. Saha Bagaok? Ibu namina teh? Sareng di mana di panglinggihanana? Pugu di ieu di lamping Gunung Manglayang babari tempat-tempat nama. Nya pastilah si Cecep ge nyahoeun. Mun atuh kitu we lah. Ibu naon anu karaos teh ayeuna sareng apa? Anu langkung abot kitu teh apa? Ari apa mah ieu we suku pana eueuh sabeula ngan ieu kadang-kadang deui naon teh suku anu kenca ieu nya kadang-kadang leuleus di teh buah-buah nya aya bahan pilumpuheun apa teh. Mugi-mugi we tu ulah apalah sawios teh aya sampean sabelah mah da apa masih kene jag-jag, masih kene tiasa digentos ku tongkat, masih kene tiasa riungmung pulung. Nya piduana we atuh di si Neneng. Mudah-mudahan apa sehingga dina kaayaan sehat kitu tak. Cek nu jadi bapana nyata mertuana teh anu katelah juragana ta. Karasa ku manehna hirup dina kaayaan ripuh ayeuna mah sukuna leungit sabeula. Kan Cecep sanes aya ieu aya kapriogian sanes sono bade aya tamu di Bandung. Nuhunnya. Bu, parupina moal alamilah abdi ningali bapa sareng ibu tos sehat kieu mah abdi bade wangsul deui. Enjing abdi langsung ka ditu ka Bumina Bagaok da alamat nama paros aya di warisan ku ibu. Nya kitu atuh Cecepnya sina kabawa isuknya ti dieu isuk-isuknya. Henteu pasti ripu di perusahaan. Henteu tiasa dikantunkeun Bu. Hari tamah teu loba catur para mitra sadaya atuh tuluy Susi jeung Yude salakina mau balik deui ka Majalaya. Kocapkeun isukna waktu Cepman surek indit teh Neng Susi nyarita. Kang Cecep, abdi bade ka Bandung ayeuna. Aya naon ka? Apaan abdi bade naroskeun les perkawis ieu ngadamal kueh teh ya? Nya teu naon tapi atuh barangnya jeung agang ka Bandung. Mun sae atuh bade ka dituna ka ujung berungna ngalangkung ka Bandung Kang. Ki abdi mah liren we di Bandung. Di dieu lirena mah di tempat ieu tempat keureuseus. Akang langsung ka ditu ka Bumina Bagaok. Tangke sabios abdi mulina mah bade nyalira we abdi mah. Nya kitu ade atuh. Harita keneh para mitra sadaya atuh keleser teh mobil nuju ka Bandung barijeng bareng duaan es tuning ka cidapisan gegetna. Harita Neng Susi ngetrukeun segala pengawasana di bae maksudna mangirut kanu jadi salakina sangkan salakina bener-bener bro-broan dina hal kapercayaanana. Harita teh anjog ka Bandung dirut atuh Susi malungsur di hiji tempat. Padahal memang tempat keureuseus mah ngan ai keureuseus mah henteu Susi teh maksudna mah aya tujuan pikeun nepungan ka Tatang anu geus lila teu ditepungan-tepungan. Kocapkeun para wargi harita teh nyaeta Cep Mansur mah nyemprung nuju ka ujung berung rek nepungan Bagaok. Urang tuna anu di perjalanan nuju ka ujung berung. Kocapkeun harita Susi barang geus anyog ka dinya teh manehna luak liuk barang mobil geus kaliwat jauh mah terus manehna numpak beca nuju ka jalan pungkur. Mang, kemana nih? Ka jalan pungkurnya sabaraha? Biasa Neng lah. Biasalah. Sok atuh sok. Sing engalnya. Oh, engal-engal ting moal tiasa tuh da Neng gimana tenaga naon teh bahan bakarna ge dina ieu ieu mah tina tahu sung sareng peuyeum. Si mangga sok aya wae. Hartina mah lain tina bensin meureunnya. Mun nganggo bahan bakar tahu mah tuh da moal ti saenga tuh da Neng. Nya sabiasana we kitulah. Paling-paling ieu nasi rames ieu mah. Nya sok lah tong loba ting carita. Nih loba pisan guyon si Mang. Aya bahan bakar nasi rames segala rupa. Ya paling pungkurna paling mana Neng? Sok terus engke lamun geus nepi kana tempatna. Engke ku abdi dieureunkeun. Mangga atuh. Harita keh para mitra sadaya tukang beca geus rada kolot ngagoel we nya. Nyata ngaboseh becana maksud jeung tujuan nuju ka jalan pungkur. Memang leges manukna ieu. Jalan-jalan di eta tempat teh geus nyaho kabeh dasar tukang beca mah wawuh ka jalan-jalan unggal tempat teh. Anyog ka jalan pungkur di hiji gang teh. Di dieu Mang, direnya. Iya ya.
kanggo ngagale bahan bakar tina tahu teh sareng nasi rames. Oh, atur nuhun Neneng lah. Pinteran si Neneng mah. Mangga tuh Mang. Mangga. Harita keneh lewas Neng Susi. Terus nuju ka imahna Tatang, kaca kasampak Tatang teh keur ngalange we. Bari jeung inget-inget kejadian-kejadian, mikirkeun kunaon nya Susi teu datang-datang. Keur mikirkeun kitu jebul Neng Susi datang, atuh puguh ka cida mata keruasna. Oh ya. Nuju naon ngalamun ieu? Ngimutan anu sanes beureunya kaing nu enggal. Luas ai si Neneng aduh. Duh, Neng Susi ngareureuwas ieu mah puguh. Akang keur ngalamun kunaon itu datang-datang teu moal-moal. Buat teuing kitu nya. Aya hal-hal nu mata kartina mah nyulitkeun gitu tah. Kang Tatang ngapunten nya. Abdi teu ka dieu kumargi rupina bae kalakuan urang teh aya nu ngawartoskeun atau aya cak-cak bodas sigana mah. Kumaha? Aya nu ngabejakeun jadi sanu nyaho. Pun lanceuk. Mancur. Sumuhun. Engis kumaha tuh? Teu sawios-wios. Tapi henteu naon satulina. Kumaha abdi we pokona mah. Oh, kecanten lah. Kang Tatang bercanten ka Susi. Walaunya malah naon teu bubugu. Gombal. Itu teu bubugu gombal. Gombal gak teu naon atuh di gombalan atuh. Kang Tatang nya. Pokoknya abdi teu sering ka dieu apunten nya. Nya percayalah dihampura ku akang, nu penting mah lamun Susi moal ka dieu, nu penting bakal keur akang ieu. Entarna akang ripuh. Kudu dipikir hese ayeuna. Nyesok ayeuna tah. Tah abdi ngabantu nartos sareng rokok tah sakanten. Urang sok ngarokok sing wareng. Oh puguh atuh. Puguh para mitra sadaya rokok karetek. Kasedap manehna pisan. Pada geus kitu langsung disoeh tuluy manehna nyokot korek api cekes dikenyot semuni imat pisan. Tong dibuli giri kitu tukang Tatang isin lah. Ini teresep ninggal lagi. Oh nyepoho tuh Kang make kaosnya lah. Nyesok itu ngaong kaos isin dibuli giri wilayah SMA sanes. Oh wah SMA ka dieu mah paling oge Susi. Nya abdi pan SMA. Oh ieu mah SMA benten deui. Ih Kang Tatang mah kitunya. Kitu naon? Moal diteruskeun. Segala-gala teh. Cicing agang ieu keur ngeunah ieu nyot rokok. Geus beak rokok lah beres ngobrol deui. Para mitra anu mulia, nu sami-sami ngabandungan dongeng enteng teu kedah digamarkeun. Kumaha dua japati sonona los lami teu kapenak kari-kari ayeuna patemak kapenak dina kaayaan batur mah eueuh nu nganyahoankeun. Lantaran Tatang ngarasa penasaran pedah nyebutkeun cenah kelakuan manehna katohyan. Harita Tatang nanya ka Susi, "Keke Neng. Tadi Susi nyebatkeun menjarkeun katohyan kelakuan urang teh kumaha?" Ciga Kang Tatangnya urang dongengkeun ku abdi. Rupina wae waktos urang anu tepang pamungkas teh terakhir gininya. Waktos urang kek ererentetan di jalan pungkur. Panginten pun lancik biasa ningali tina mobil. Terus gitu kumaha? Mun kitu we. Atuh abdi dongkap ka Majalaya teh jujo disampakeun ku Jamendud. Sareng nyusul pokona mah bendu ka abdi teh. Tapi kumaha saterasna? Nah, anjeunna teras bendu. Eta mah urusan abdi, Kang. Keur naon atuh abdi istri? Aida tiasa ngomong gitu-gitu ae mah. Oh, jadi ngabela diri. Jelas atuh. Urang teh kada tiasa ngabela diri dina segala rupi. Kumaha cing ngabela dirina? Ku abdi teh disebatkeun, abdi mah teu ngaraos rerentetan sareng nu sanes jalan pungkur. Eta mah pinten nu sanes we ditinggalian Kang Cecep, margi Kang Cecep nuju Leneng. Nu kaleresan deui Kang Tatang, Kang Cecep teh pan ibu sareng apana teh cilaka harita teh. Jadi cilaka kunaon? Apaan? Mobil nanti guling kaserempet ku mobil tangki nalika mulih ti ieu ti Majalaya ka Ciparai.
atuh teras ka belum atuh kumaha ayeuna nya lumayan we mertua teh rada repot duana nage pokona mah lah eta mah mertua teh pokona mah sakedap deui ge rupina mah kubureun we kitu teh oh atuh langkung beres Susi pokona beres lah sakedap deui ge geus kubureun malah kumaha abdi pokona mah aya di leungeun abdi sagarupa ge kalakuan Kang Cecep mah ya syukur atuh kitu mah Akang ngerasa bagja tuh ku ayana naon teh hartina mah Susi dina soal ieu rada binekas gitu nya Kang mah tetep sok sanajan lah naon teh ieu ge naon teh naon teh cuman ieu lah amal kita disebatkeun isin Kang Tatang mah meureun beda abdi muntah gitu abdi diserenkeun ka abdi nyarenkeun diri ka Kang Tatang teh minangka muntah gitu ti Kang Cecep nyalah kenapa itu udah muntah ge da seueur ieu sami wae nah jadi Kang Tatang teh mulung muntah pintennya nya tadi nama Akang era nyebutkan gitu tapi dawana urang geus sahate lain antara Akang jeung neneng mah geus sahate pokona mah antara urang mah geus pokona mah sapakait ati ayeuna pan urang sok sanajan nyaho Akang ge pan Susi masih bebarengan jeung Mansur tapi Akang mah teu ngarasa cemburu nu penting mah kahirupan Akang dicumponan gitu tah rokona daharna jeung sajabana aya mohon aya kontrak bumi teh tos bade saep teh can dua bulan deh gitu atuh perpanjang baik gitu sus nah perpanjang tuh serius lah rada raos di tempat itu rine atau nama teu rame teuing gitu serang caket deh ka tempat kota gitu ayana dilebet di gang janten teu gampil katohian serang kalebenan teu lebet mobil gitu nya mangga tuh perpanjang deh ingan atuh baragadna beres Kang Tatang pokona mah abdi mah ayeuna mah pokona mah nyage anu jadi salaki di ditu lah abdi mah teu bisa gumira model kieu teh abdi teu bisa hartina mah bagja model kieu teh kabagjan abdi mah sareng Kang Tatang nya syukur ya tuh kitu mah nya kitu teh atuh Kang Tatang mah da teu boga harta banda dunya barana nya kepaksa we sementara mah Kang Tatang da usaha can bisa kudu dihirupan ku Susi lamun Kang teu dihirupan ku Susi kumaha meureun sing percanten ka abdi saya abdi masih kene bisa mah kitu kan jadi salaki tenang lah moal pokona mah moal nepi ka kalaparan Kang Tatang teh nya nuhun atuh kitu mah da eta nu dipendak ku Akang ge keur naon Akang tunggu di dieu bari kalaparan mah udah Akang teh kurang kuliling neangan nu teu puguh nya sing percanten atuh ka abdi sareng Akang moal neangan nu teu puguh deui moal asal Susi tetep nyumponan ka Akang kitu para mitra sadaya obrolan dua Japati anu lain samuhrim ngalakukeun perbuatan anu ngandung dosa kacida pisan ageungna nu disebat Cina teh para mitra anu mulia anu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng urang tunda carita nu keur senang-senang manehna ngalakukeun senang-senang teh ceuk dirina mah eueuh nu nangenan padahal mah nu maha kawasa maha uninga tur maha ningali keun urang tunda ieu dongeng ayeuna urang dongengkeun Cep Mansur nyemprung ti Bandung nyata ka ujung berung nuju ka lamping Gunung Manglayang anu patempatanana Bagaok teh memang jelema nu geus pada nyaho ceuk pariposna sabiri hiji sakali nanyakeun ge jol dituduhkeun patempatanana memang jalanan nanyak asup mobil ngan geus tepi ka jalan anu gede mah mengkol ka imahna Bagaok mah mobil teu bisa kapaksa diparkir sisi jalan bae teu lila anyog kabeneran Bagaok keur aya keur ngobrol jeung si Untung gawena teh ngobrol we kulantaran eueuh pasien katingali rentang-rentang aya budak ngorak kasep deh tuluy harita keneh Bagaok nepi ka curinghap dulu itu Untung itu euy siga nama deuleuy sembah ka urang ye siap-siap euy mana di Abah itu tembok ku maneh tembok budak ngora doh yo pasti loba duit ye sok siap-siap euy
nama beres urang pasti ngejo ya ini yuk cek bagao para mitra sadaya kasih untung aduh semua balah ulang ngabubur wae yo nya sing hasilnya tua abdi bari ka penggernya oh jika diduka tukang sadiakeun cai kopi cai naon atau cai teh manis lah siga budak muraki terus kopi yeuh harita keneh tuluy atuh Cep Mansur pupun tenan pun dan gulan oh mangga ujang wah lingi Cecep waduh semua tebih rupina mali mangga kembali dia kareh deh nak kerebah gauk nampas semah teh kulantaran maneh namanya ho sing sakur nu datang kaninya teh bawa duit gede santai nama rek menta ubar aduh kasep nuhun sumping rurumpaheun kayu rorompok abah nu reyon kieu ari abah teh semuan bade tumaros kasih Cecep teh sahanya nami bade aya pikir saeunaon serangan uti mana kitu tah oh sumun bahatur nuhun janten namega abdi gek diuk parantos ditaros hiji tawis abah jalminu someah janten abdi teh ngaros bagja natamu ka abah teh oh nuhun Cecep ujang kasep nuhun saha sinu di mana sinu bade aya pikir saeunaon ujang Cecep anu kasep teh sun aya abdi mah nami teh Mansur oh janten Cecep teh nami teh Cecep Mansur suhun bah dupi kawin dupi panglingihan mah abdi teh di Majalaya oh Majalaya anu aya baronong teh Sumohon bah dupi pemaksadan mah teh sanes abdi teh dipiwarang ku pun biang sun ke di piwarang naon sun teh sanes bade ngangkir abah supados abah tiasa angkat ka ditu ke satu tuang ibu teh ke Cecep sunya abah teh ngaraos herok sumohon margi ari tara biasa abah teh sudah angkir kieu teh nah kagungan kasawat tu bumi kasawat ya mah nah nuju tidamang naon gitu tidamang wales sareng saja bina cobi carioskeun lakawa supados abah tiasa kaya gambaran anu langkung jelas kitu tur afdol ieu sanes nama abah carak dak karita Cep Mansur ngagambarkeun tentang penyakit jadi indung jeung bapana kabeh penyakit ditetek eueuh nu kaliwat es kuning meuni eces pisan ngajelaskeun penyakit-penyakit nu tumiba kanu jadi indung jeung bapana abah gauk teh sabada manehna rengse nyaritakeun tuluy atuh Cep Mansur nyarita deui tah ditubah di antawisna panyawat-panyawat anu memang karandapan kupun biang sareng pun bapa ke dupi tuang ibu teh namina ibu Emi yun leres bah tuang Rama teh tadi disebatkeun juragan tah yun leres bah waduh abot Cecep itu panyawat nyamung kumaha atunya abah tidak waktu sina kabujung Cep orang mitra sadaya tapi ka dieu we heula sana dongengna